Mual kamerasan imah apa aya namakeun bae sina paburantak oge. Arek ini telah meuli sayuran ka Bimumun, da geuningan imah mah diberesan unggal poe oge anger kitu deui. Sakapung mah da kocok geus bosen hayo beberes di imah teh geuningan ngulang-ulang pigaweun we hayo. Tapi da meureun komo lamun teu diberesan mun kot siga sayang ka aku sugan mah. Heueuh tapi da meureun lamun teu ku urang mah rek kusaha deui diberesanna da moal mungkin meureun rapi jeung bersih ku dipelongkeun hungkul. Hudang sare teh kot kurunya ya sahayang bala-bala cekengan ieu teh. Bangun ngeunah geuningan cekeng dibayang-bayang teh jeung sangu haneut bala-bala haneut ditambahan sambal goang. Geus pokona mah ngeunah batan jeung daging anu eueuh mah. Keur majar eling ieu teh ti kamari mah di mana teuing kot daek masak di imah teh. Dengan sangu mah cukup ku meuli we. Heueuh kitu da geuningan ari jelema ngedul mah. Lain ngedul atuh da geuningan nya besti ari masak mah geuningan komo. Keur meneran bawang eueuh, minyak eueuh, sagala eueuh geuningan kudu hayo sagala dibeuli atuh da kalah beak duit meureun nu aya. Ari kitu mah meuli cukup we ku 10 ribuan oge. Jabangeun nah geuningan 10 ribuan oge kari ame belewek jeung eueuh paribasa kurang gula, kurang uyah, kurang naon lah segala rupa geuningan segala disebut. Jaba sok tara beak geuningan tungtung nama cemplung we kana balongkeun. Pan urang teh masak teh capek jaba masak teh jeung jelema lain jeung lauk. Atuh cenah masakna saeutik ulah loba-loba teuing ngarahan teu dipikeun ka balong mah. Heueuh da masing saeutik oge geuningan ari teu ngeunah mah da anger we geuningan teu didalahar. Kalau capek gawe teu kapake geuningan geus kitu teh.